Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasilahna ahli sholawat, wasilahna ahli pangawasan, wasilahna ahli kasayan, urang sadayana kaangkeun nyata nu bakal dengan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah satu acarna urang sadayana gaduh wiswa, dimana walaupun dina kayaan keur musim flu simpling ya sami ya sora teh di dinten Sabtu nya sora teh asa beda, asa katutupan flu nya nuju musim da sanes di dua. Tapi alhamdulillah urang sadayana masih kene gaduh wiswa ya. Alhamdulillah syukuraneun da kadang sok hilap urang ugah bobo pernah kieu teh. Alhamdulillah urang teh masih ieu urang teh masih kene tiasa hirup di dunia pernah gitu teh. Segera teh urang wah inget kana nyangu, inget kana naon. Padahal urang teh alhamdulillah heula maya panjang umur lamun pana rumusna ari rumusna nambihan atau panjang umur mah kitu sering disukuran ya. Lamun nyukuran umur meureun an la azidannakum nya mun disukuran bakal bertambah sugan nambahan urang umur. Tak urang teh ayeuna mulai alhamdulillah sameme inget kana nyangu jeung sajabana urang syukuran heula. Masih kene tiasa bentak masih kene. Nu mana tadi dina muqaddimah simeureun ngaoskeun hiji surah Al-Imran. Bahkan surat ieu teh sok tren dina Rajaban. Lamun misalna anu dina Rajaban teh lamun subhanalladzi artinya asra anu kitu. Aya deui anu tren dina Rajaban teh anu sok aos teh nyaeta surat Al-Imran. Anu ieu ge sapertos ge lamun cek guru pada kadang-kadang bawa ge hayang hoyong jadi ahli guru tapi teu tiasa nya ku sora. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek bahasa ku cek ieu namanya urang ngagamkeun heula. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cek pak tukang guru katanya ek nurutan teu kataikan kieu jaba sora parau kana lah urang paksakeun we. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Gitu ya. Lagamna mah aya tapi suarana parah kata wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Pasti dina Rajaban lamun teu subhanalladzi asra ieu teh ayatna teh berarti ayat ieu aya kaitan jeung peristiwa jeung bulan Rajab. Nah eta teh kitu ya. Wasari'u ya. Naon sih hartosna? Cek Allah enggal buru-buru paburu-buru pacepet-cepet ila maghfiratim mir rabbikum kana panghampurana Allah ti rob anjeun. Nah urang tos kitu teh acan tos paburu-buru teh acan urang teh kana ampunan Allah. Rajen paburu-buru urang mah neangan minyak murah paburu-buru pacepet-cepet di mana di papai ayeuna atau beas nu murah pacepet-cepet atau neangan anu diskon pacepet-cepet atau acan urang paburu-buru milari
amal-amal anu janten ampunan Allah. Bahkan ada kecapna wasari enggal-enggal karena ampunan di pangeran aranjeun. Teras dina lanjutan ayat ieu selain karena ampunan, teras wajannatin arduhas samawati wal ard, yang berburu-buru karena surga jeung surga, arduhas samawati wal ard. Eta cenah diinget anu luasna teh, anu luasna teh lebar teh sapertos lebar langit jeung bumi. Surga anu lebarna sapertos langit jeung bumi. Ana urang bayangkeun aya lebar jeung panjang lega mana? Lega panjangnya, lebar mah sakitu. Ieu surga diterangkeun lebarna sapertos langit jeung bumi. Eta kalek lebar kumaha panjangna eta surga. Ya. Kacipta eta ageungna surga. Ieu bade perumpamaan dina ayat ieu dimubalaghahkeun nerangkeun yen surga teh luas, bahkan diumpamakeun teh lebarna teh sapertos langit jeung bumi. Kadang langit kan 7 lapisnya, atas bumi kan. Eta kalek lebarna, kacipta panjangna eta surga kumaha. Buru-buru teu urang kadinya, bergegas teu urang milarian pi surgaeun. Nah, kadang-kadang urang disebut surga teh hare-hare, ya. Disebut tentang kabar surga teh kadang-kadang ieu mah nya barudak atau zaman ayeuna lah. Disebut sip kuring di sakola nyebat ke surga teh kadang-kadang hare-hare. Cek para ulama kade cenah cirina jalmi anu hatena beras, hatena lolong, lamun disebut surga teu karasa nikmatna cenah disebut ke surga teh asa biasa teu karasa. Lamun disebut ke neraka teu karasa sieuna. Eta jalmi anu hideung hate, gelas hate, poek hate, buta hate. Mantap urang mah kudu ngadangu surga kudu disebutkeun surga teh luasna. Urang teh kudu ya Allah, kudu karaos. Disebutkeun neraka kudu sieun. Kade lamun urang misalna hare-hare kedah urang introspeksi, aya naon urang bersihan ieu hate ya. Lamun disebatkeun kitu buah-buah urang teh tos deras ieu teh hate teh. Tapi insya Allah lah aya nu ngawas mah sadeas-deas dan nu ngawas paling lami saminggu dan gak pernah dijeng pangawasan. Kamu nu minang ngawas apa? Ya di anu. Tak itulah ngawasnya satu ngaleleikeun hate. Ya. Ngaleleuskeun. Sok karaos pastilah sip kuring ge da mantan mustami gigiannya dia jadi mustami heula nya dikur. Sok karaos ngelekep bae hate. Walaupun kadang-kadang gue pangawasan gitu deui, tapi kurang di ieu tadi. Tah minimal urang. Tah eta surga teh kangge saha uiddat lil muttaqin. Kangge jalmi-jalmi anu arakwa. Kangge disediakeun eta kangge jalmi-jalmi anu takwa. Urang kedah kabeng bak, kedah buru-buru bakal diwasari kudu cepet-cepet. Ibarat gelah ulah saukur kehoyong gaduh ampunan ya. Hoyong ka surga tapi urang teh loli ya. Loli apa teh gimana? Loading lila. Anu cepet mah anu cepet mah kieu ibarat lamun ayeuna urang upamakeun dina zaman ayeuna lamun ngirim SMS anu WA sok cepet ya. Eta teh kunaon? Karena naon? Karena aya sinyal. Ya, aya sinyal, aya kuota. Ya, komo cicingna deket tower di segala teh wah set. Ari anu teu aya kuotaan, jeung teu aya sinyal mah moal nepi-nepi. Jadi ibaratna kieu, mun urang hoyong ka surga atau hoyong ampunan Allah tapi loli. Ya, loading. Teu ka tempat anu cepet eta jadi sinyal cepet teu nya. Contohna ka pangosan teu cenah nya teh.
terus milampah pegawean anu sarae henteu di dia mau dugi-dugi atuh mau cepet-cepet loading gitu. Tapi urang mecek di pengawasannya teh mudah-mudahan pan caket gitu ya tempat-tempatnya itu model di masjid pengawasan yang sajabana lah sok cepat ya karena paham nah gitu. Komo kaitan jeung Rajab mantap aya disebatkeun teh istighfar Rajab hoyong ka surga tadi anu luasna teh lebarna teh sanes luas ya lebar ya mun luas mah panjang kali lebarna sapertos langit jeung bumi coba lapis 7 lapis kalsan eta karek lebarna komo dipasang urang kedah hoyong ka surga kedah bersegera ulah saukur hoyong pilih ke di absen teh kieu hoyong ka surga cita-cita hoyong ka surga hoyong ke dibalas eta lamun saukur hoyong jeung cita-cita ke surga ke ditinggalikeun hungkul tah itu surga mah tos tapi lamun urang segera wasari milari amal-amal anu kenging ampuran Allah anu piturgaeun insyaallah kumaha ayeuna urang tos zaman tos kieu tuh bade kumari disipureun mah teu ayeuna budak diperekeun di sakola ya Allah ya bener teuing kumaha nah nama ulah-ulah pikiran itu kan dia kurang benahan we diri masing-masing keluarga utama nama karena udah pikiran negara aja baca liar kan dia liar kusudon jadi sudon dan kumaha sieun orang benahan we masing-masing lah mimpi Allah orang nyali rasa keluarga insya Allah ya tadinya diundang aya amalan di surga teh ya urang mah kadang-kadang aduh nya surga tapi terus dilakukan contoh ahli da ulang mah ahli sholawat ieu aya katerangan sholawat biasa mudah ka surga ieu tah dalil ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad kapungkur kieu kados kieu kanjeng Nabi nyarioskeun ja'ani Jibril dongkap ka kaula soulmate na kanjeng Nabi da Jibril Faqala nyarioskeun aja nyarios ya Muhammad hai kanjeng Nabi Muhammad la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa malaki wa man sallat alaihi malaikatu kana min ahlil jannah ya cek kanjeng Nabi Muhammad cek Jibril kantos dongkap ke kaula lain dong ngiroski la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa malakin tersabat seorang pun anu sholawat ka anjeun maca sholawat ka anjeun kecuali eta didoakeun ku 70.000 malaikat sab'una alfa 70.000 malaikat anu maca sholawat ka kanjeng Nabi teh didoakeun ku 70.000 malaikat bayangkeun tak ya sholawat mah amalan anu paling sae kalebet kategori amalan sholawat mah teu kait ku tempat ya bade di mana wae teu kait ku waktos aya tepan maka kait ku waktos aya waktos sholawat mah bade iraha kan ulah teh di WC nya di WC beli enak teh ulah di lapar ya anu maca sholawat bakal didoakeun 70.000 malaikat Allah wa man sallat alaihi malaikatu kana min ahlil jannah yang sing saya yang anu didoakeun kepala malaikat mah bisa masuk ahlil jannah ahli surga tina ngaos terang oh di surga teh sholawat tah eta ya amalan dina sasi Rajab teh antawisna urang urang enggal-enggal lah di antawisna naon urang enggal kana teh istighfar
sareng aya di hadis anu nerangkeun masih kaitan sareng sasi Rajab. Kamari diterangkeun sasi Rajab teh sok diangge saumnya. Maka sasi Rajab disebut teh aya hiji katerangan sasi Rajab teh disebut teh syahrullah al-somu teh bulan anu torek tuli. Nah, maka disebut bulan torek jeung tuli bulan Rajab teh. Emang Rajab aya cepilan, emang Rajab aya ieu. Tah saur para orang teh ulamanya anu ti parawi hadis di sahabat-sahabat kuping. Nah, dan tahu sudah kira ari eta teh ya disebat bulan anu tuli teh kieu dina bulan Rajab mah anu dituliskeun teh kasayan hungkual ya semu Ramadan kadang-kadang anu kajahatan atau dosa mah diabaikeun ayeuna teh fokus teh lamun malaikat teh mah nuliskeun kasayan nuliskeun kasayan. Akhirnya keterangan bahkan kejahatan, dosa-dosa diabaikan disebutnya. Terus cenah orang simpul orang ikan kamari terus aya dalilna saum orang teraskeun dalilna saum da ayat keneh dengan man ala Rajabun syahrul as-subh bulan tuli. Paman soma minhum yauman imana wahtisaban. Nah, sing sajalmi anu saum sadinten. Nah, sadinten. Imana wahtisaban. Kukarana keimanan jeung keikhlasan dia. Imanan wahtisaban. Nah, naon eta pahalana pedah. Anu saum sadinten mah ieu urang ieu keur naon ganjaranna teh cenah nyaeta bakal kengeng karidoan Allah anu paling ageng. Karek sadinten nerangkeun kengeng karidoan Allah nya ridwanullah akbar karidoan Allah nu ageng saum sadinten lamun Allah tos ridho ya lamun Allah tos ridho hoyong naon sih di dunia da urang teh kadang-kadang hoyong beunghar can ridhoeun sugan Allah mata kurang kedah ngudag karidoan Allah. Nah nu saum sadinten dina sasi Rajab bakal diridhokeun ageng bakal disebut di rahmat. Ras paman soma yaumaini. Nah yang sajalmi anu saum 2 dinten ya. Terus anu 2 dinten nah naon cenah pahalana saum 2 dinten teh urang langsung tak keula anu saum 2 dinten moal aya cenah penghuni langit atau penghuni bumi anu tiasa nyarioskeun tentang kemuliaan anu di kengeng ku anu saum eta saking agengna meureun sigana da ari ieu mah nya urang harapan saking agengna teu aya nu nyebar eta kamulyaanna teu aya nu tiasa nyebatkeun eta anu kadua. Nah terus anu saum 3 dinten kumaha maka bakal disalamatkeun tina bencana tina segala bencana dunia jeung ajab akhirat ya. Nah, mata kayang salamet mah urang udah berharapan ya saum 3 dinten ya dan tersalah saum teh lain ngudag pahala membanding ngudag pemburu pahala wasari uka pada pahala ya tah saum 3 dinten mah bakal disalametkeun tina segala bencana dunia jeung azab akhirat jeung disalametkeun tina penyakit kusta penyakit gelo cerita dia disebutkan sopak ya.
jeung tipu daya azal. Eta nu katilu. Teras jeung sing sajalmi anu saum 7 dinten. Tadinya hitungan teh 1, 2, 3 langsung karena 7 ya Bang. Tah itu ya ieu lamun bade ngudag sunah gitu nya. Bade sadinten, 2 dinten, 3 adu 7. 7 teh berarti seminggunya. Tapi di dia diterangkeuna teu bade eta bade tutuluyan atau selangnya. Lamun misalnya 7 dinten sing sajalmi anu saum 7 dinten maka ka anjeunna teh bakal ditutup 7 pintu jahanam cenah tuh. Dan neraka teh aya 7 panto nya. Ditutup kangge jalmi anu saum 7 dinten dina sasi Rajab. Jeung saeng sajalmi anu saum 8 dinten. Nah, tadi 7 8. Maka bakal dibukakan ke anjeunna 8 pintu surga. Ya informasi ya, ieu mah informasi ka para jamaah bilih hoyong terang ya. Perkawis panto neraka mah aya 7, panto surga mah aya 8 gitu. Karena bilih apal pantona acan ke bisi 8. Urang kada apal. Aya surga Firdaus, aya surga ieu banyak pantona teh aya anu khusus kangge saum pan aya. Sugan we urang tina 8 eta lebat ya. Mun ieu. Jeung teras jeung siksa jalmi anu saum 10 dinten tuh dia terang 10 dintennya. Maka moal aya perkara hiji perkara mau aya perkara anu disukeun ka Allah pasti dipasikeun. Tapi dikabulkeun bener. Tadu ka 10. Terus lamun 15 dinten kumaha cek aya keteranganna. Allah bakal ngampunkeun dosa-dosa anu tos lewat ya. Anu tos lewat jeung selain eta dosa dihampura, eta dosa teh diganti ku kasaean ya. Eta mun saum karena 15 dinten, berarti setengah bulan Pak. Ah, ieu ya. Simkuring mah osok-osok kieu osok ngaleukeman lamun ningali pahala, kadang-kadang eta pahala teh urutan berurutnya. Berarti kadang-kadang anu pang terakhirna eta teh pang ageng-agengna. Ternyata anu ageng teh dina ieu mun dikaitkeun jeung pahala saum ya. Nya eta diampunkeun ning ku Allah. Dihampura dosa. Anu pang ageng-agengna nikmat teh geuningan dihampurkeun dosa ku Allah. Dihampura dosa ku Allah. Bahkan ieu teh kangge jalmi anu saumna 15 dinten tadi mun dibandingkeun jeung nu sadinten 2 dinten nya 3 dinten. Ternyata anu saum 15 dinten teh pahala teh bakal dihampura dosana. Eta teh nandakeun ngampura Allah teh ageng tingkatanana. Mantak mun urang hoyong naon hoyong dihampura Allah. Kitu we lah. Lamun dihampura Allah mah bener tos dihampunkeun ku Allah mah tos hoyong naon lah. Hayang naon tos pasti dieukeun. Ieu tingkatanna aya dina 15. Lamun dina diudag dina tadi padilah. Ternyata panghampura Allah leuwih ageng tinapan nikmat nu sanes ya. Matakna ieu dina Rajab ieu urang budak panghampura Allah. Urang budak ku istighfar, urang budak ku amal-amal anu tiasa ngagugurkeun dosa. Ternyata panghampura Allah teh ageng ya. Kadang-kadang urang mah lamun dipilihan hoyong beunghar hoyong dihampura Allah pasti bakal milih bareunghar. Sok sing kudu yakin. Padahal lamun ditinggal di tingkatan pahala panghampura Allah pang ageungna. Pang ageungna. Dina ieu ge ganjaran aya kanu 15 saum, beda jeung anu 2 dinten yang hiji tadi kitu sarana ya bakal 8 dinten dibukakeun pintu surga. Anu 15 dihampura dosa. Berarti nandakeun panghampura Allah teh leuwih tidak sagalana. Tos otomatis meureun aya dihampura ku Allah mah 8 surga muka pintu. Itu menurut
yang siksa jalmi anu saum leuwih ditabah dina Gunung Kop tah ya. Di belakangna Gunung Kop naon Gunung Kop teh wallahu alam bi muradihnya kumari dina Quran so aya Kop cenah eta teh anu ngagambarkeun gunung ya gunung tah dina dinon pangkeureun Gunung Kop cenah aya hiji negeri ya kadonge tapi kadonge kaitan sareng Fadilah anu negeri eta teh bodas tanah eta kolej fotos urang bodas ibarat negeri gaib anu tanahna teh bodas sepertos perak luasna teh 7 kali lipat dunia eta negeri pinuh ku malaikat saking pinuhna eta malaikat lamun muradkeun jarum cenah kesanggap teras malaikatnya dina pananganna ngarepang bendera anu tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul tah malaikatnya eta teh kumpul dina setiap malam Jumat di bulan Rajab bungi ayeuna tah ya. Di sakeuling Gunung Kop eta negeri gaib nya wallahu alam bi muradi urang kudu kena iman kana gaib tah si malaikat eta teh ngamohonkeun ampun kange umat Kanjeng Nabi Muhammad anu seueur saking seueur mengurageun jarum ka ieu nguliling di Gunung Kop teh dina malam Jumat ngadoakeun umat Kanjeng Nabi bahkan doana kieu Rabbana raham ummata Muhammadin wala tu'adzibhum ya Rabb pangeran kaulah Allah nya Rabbana rahmah Rabbana raham rahmat ka umat Kanjeng Nabi Muhammad pasian rahmatlah ka umat Kanjeng Nabi wala tu'adzibhum jeung tong diajab karang itu mata umat Nabi Muhammad mah nya saking ieu nana gitu beda jeung umat baheula mah teu kaum naon dosa diajab langsung lamun kaciptain mun sistemna kitu nya aya nu doraka langsung diajab wah segala teh CF segala dunia nya ieu mah tuh gara-gara nya meureun saeueusna doa-doa para malaikat ieu jeung nya degona Kanjeng Nabi Muhammad ulah diajabkan umat kan sina mikir heula sina ieu nah, terus eta dina eta terus ngadoa kitu teh nya malaikat sampai ka kadoakeun kitu teh ngarendahkeun sampai ka subuh lah para malaikat. Terus Allah berfirman dawuh ya malaikati wa izzati wa zalali qad ghafartu lahu cek Allah gitu. Hai para malaikat kaula demi kaperskaron izzat itu kapekasaan Allah jeung keagungan saestuna kaula tos ngampunkeun anu umat Kanjeng Nabi baru didaroakeun dina atuh tah dina sasih Rajab malam ayeuna mantah urang teh seueurkeun kumaha kieu nya lamun tingali ya para ulama ibaratna kieu Rajab aya Rajab teh lamun ditulis teh ku Arab teh berarti huruf teh ro jim jeung ba ya rohna naon rohna teh rahmat Allah rohna teh terus jimna naon jim teh jurmul abdi atau dosa na hamba Allah terus ba naon ba teh birullahi ta'ala kasayaan Allah seolah-olah dina Rajab kieu ro jim ba rohna rahmat Allah jimna teh jurmul abdi teh dosa hamba-hambana terus bakna birullahi ta'ala kasayaan jantan kieu ya lamun ditinggali ya rahmat ai dosa diapit ku rahmat sareng ku birullah ya bahkan dina Rajab teh kitu mata disebutkeun bulan tuli teh ya diapit lah dosa urang teh ku rahmat jeung kasayaan Allah bahkan Allah pernah ngadawuh ya dina sayyidi firman ya abdi ja'altu
jurmaka wa jinayataka. Cek Allah, hai hamba kaula nyimpen tuh ya, dosa anjeun tajur jeung kajahatan baina birro tuh kada diceritakan ada pernah ke hadisna birro wa rahmati, di antara kasayan kaula jeung rahmat kaula. Fala yabqa laka jurmun wala jinayatun tuh, maka moal kasisa deui dosa anjeun jeung kajahatan anjeun, kajarahatannya ka ieu ku bihurmati syahrul rajab tuh cek Allah saking ieu ku rahmatna kana sasi rajab. Jadi bakal saep insyaallah lamun urang sadaya tadi teh wasari buru-buru urang buru-buru rek nungguan naon deui urang teh rek nungguan bisi kaburu pupus mah teu ieu teu ngabejaan heula tadi baheula ke kantos bahkan lamun dihitung mah 15 menit sakali malaikat tinggal di urang teh cenah erek mah gitu kan. Mantap kurang buru-buru lah akhirnya dimumpung dina sasiran berurang bersegera orang egal-egal karena amal-amal anu tiasa ngudang ampunan Allah ya.